Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika sareng misti ka anjeun bil iksari kana nyeueurkeun minar roja tina sifat roja ngarep-ngarep rahmat Allah wal khaufi jeung sieun sifat khauf sieun li'annahuma karna sanyana ieu roja jeung khauf eta min asyrafi samaratil yakini tisapalihna pangmulyana pirang-pirang buah kayakinan tisapalihna pangmulyana pirang-pirang buah kayakinan wa qad wasofa sareng nyata nyipatan saha Allahu Gusti Allah bihima kalawan ieu khauf jeung roja ibadahu ka pirang-pirang hambana Allah as-sabiqina nuti parayun pahuwa mangka wahwa sareng ari Allah pakola mangka ngadawu Allah wahwa asdaqul qailin wahwa sareng ari Allah asdaqul qailin eta nu pangleresna pirang-pirang cariosan ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ulaika aritu jalma-jalma alladzina eta pirang-pirang jalma yad'una anu ibadah ieu ladina yabtaguna bari nyuprih ieu ladina ila rabbihim ka pangeranna ieu ladina al wasilata kana cukang lantaran kana wasilah ayyuhum eta nu mana wae ti ieu ladina aqrabu nu leuwih deukeut wayarjuna jeung ngarep-ngarep ieu ladina rahmatahu kana rahmatna Allah wayakhafuna jeung sieun ieu ladina azabahu kana siksaan Allah inna azaba rabbika sanyana ari siksaan pangeran anjeun kana buktos ieu azab mahdhura eta nu dipikasieun tadugi kadinya ayat Al-Qur'an ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah inna azaba rabbika kana mahzura wa qala sareng ngadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saur Rasul qala ngadawu sa Allah taala hadis qudsi disebatna ana ingda zonni abdi bi ana ari kaula ceuk Allah ingda zonni abdi eta tetep dina sangkaan hamba kaula bi ka kaula falyazunna mangka kudu nyangka ieu abdun bi ka kaula ma kana perkara
syaa anu karep ieu abdun. Wa qala sareng ngadawuh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa izzati jeung demi kamulyaan kaula, la ajma'u teu ngumpulkeun kaula, ala abdi ka hamba kaula, amnaini kana dua aman, wala khaufaini jeung teu kana dua sieun. In huwa lamun ari itu abdi, amanani eta ngarasa aman abdun ka kaula, amanani eta ngarasa aman abdun ka kaula, fid dunya di dunya, akhobtu mangka meresieun kaula, hu ka ieu abdun, yauma ab'asu dina poe ngahudangkeun kaula, ibadi ka hamba-hamba kaula. Wa in huwa jeung lamun ari itu abdun, khopa eta sieun abdun ni ka kaula di dunya, amantu mangka nyalametkeun kaula ku ka abdun, yauma ajma'u dina poenan ngumpulkeun kaula, ibadi ka pirang-pirang hamba kaula. Di dunya teu boga rasa sieun ka Allah, mangka yaumil kiamah bakal pinuh ku rasa sieun. Lamun di dunya pinuh ku rasa sieun ku Allah, di yaumil kiamah bakal diamankeun ku Allah. Wa in huwa khofani fid dunya amantu yauma ajma'u ibadi. Lajeng. Wa roja'u sareng ari roja, eta ma'rifatul qalbi nganyahokeun hate saata rahmatillahi kana luasna rahmatna Allah. Optimis roja, optimis ka Allah. Wajudihi jeung bageuranana Allah. Wa adimi fadlihi, wa adima fadlihi jeung kana agungna karunia Allah, wa ihsanihi jeung kasayan Allah, wa jamila wa'dihi jeung sae janjina Allah, liman pikeun jalmi amila nu amal ieu man bi taatihi kalawan taat ka Allah, payatawalladu mangka bijil min hadzihil ma'rifati tina ieu ma'rifat, naon halatu farohin tingkah kabungah, tu sama nu dingaranan ieu halah arroja kana roja, wasamrotuhu jeung ari buahna roja, al maksudatu anu dimaksud, minhu tina kolbun, kasrotun eta loba, kasrotul musaroati eta loba, gagancangan fil khairati dina kasaya, wasyiddatul muhafadzati jeung bangetna ngaraksa ala taati kana taat, paina taata mangka sanyana ari taat, hiya eta ari taat,
asabilu eta jalan almusilatu anu nganepikeun ila ridwanillahi kana karidoan Allah wa jannati jeung kana surgana Allah. Roja teh gancang migawe hade mikasieun kana ninggalkeun taat ka Allah. Sabab taat jadi jalan menuju kana ridho Allah jeung menuju kana surgana Allah. Wa amal khaufu jeung anapun ari khauf sieun teh pa asluhu mangkari asalna ieu khauf teh eta ma'rifatul qalbi nganyahokeunana hate bihalalillahi bijalalillahi kana kagungan Allah Ta'ala wa qahrihi jeung maha maksana Allah wa ginahu jeung maha sugihna Allah an jami'i khalqihi ti sakabeh makhlukna Allah wa syadidi iqabihi jeung banget siksaan Allah wa alimi azabihi jeung nyerina azab Allah allazaini anu duanana tawa'ada parantos ngancam Allah bihima ku ieu lazain man kajalma aso anu maksiat manhu ka Allah wa khalafa jeung nyulayaan ieu man amrohu kana parentah Allah payatawalladu mangkalahir min hadzihil ma'rifati tina ieu ma'rifat naon halatu wajilin tingkah sieun tu sama anu dingaranan ieu halah al khaufa kana khauf wasamratu jeung ari buahna ieu khauf al maksudatu anu dimaksud minhu tina khauf eta tarkul ma'asi ninggalkeun maksiat wasidatul ihtirazi jeung banget ngariksa min hatina ma'asi fa innal maksiata mangkasanya nari maksiat ya eta ari ieu maksiat at-tariqatu eta jalan al-musilatu anu nganepikeun ila sakhotillahi kana benduna Allah wadari uqubatihi jeung kana daerah siksaanana Allah wa kullu rojain jeung ari setiap pangarep-ngarep layak milu eta teu ngajurung ala fi'lil muwafaqati kana migawe pirang-pirang anu ngakuran wa kullu khaufin jeung ari setiap khauf layak milu anu teu ngajurung ieu khauf ala tarkil mukhalafati kana tinggal anu nyulayaan ma'dudani eta diitung duanana ingda arbabil basoiri mungguh pirang-pirang nu bagja paningalina minat turohati tina pirang-pirang perkara batil wasyahawati jeung pirang-pirang syahwat
allati anu la hasila anu teu aya hasil eta tetep laha pikeun lati wala toila jeung teu aya manfaat eta tetep tahtaha disahandapeun ieu lati li anna man karna sanyana jalma roja anu ngarep-ngarep ieu man syai'an kana hiji perkara tolaba tah nyupri manhu kana se waman jeung sajalma khopa nu sieun man syai'an kana hiji perkara haroba tah kabur ieu man minhu tina se la muhalatan teu mangmang deui eta tetep walam jeung kanyahokeun ku anjeun ananasa sanyana ari pirang-pirang jalma eta salah satu aya 3 jalma teh 3 bagian abdun tegesna kahiji abdi hamba qad anaba anu nyata balik ieu si abdun ila rabbihi ka pangerana si abdun wat ma'annat jeung narima betah naon nafsuhu dirina abdun bihi kalawa bihi ka ieu rob wan qosa'at jeung jadi caang naon zulumatu syahwati pirang-pirang popoek syahwatna abdun bi isyraqi anwari kurbihi kalawan nyorotna pirang-pirang cahaya deketna ka Allah bi isyraqi anwari qurbihi nyorot pirang-pirang cahaya deketna ka Allah falam tabqa mangka henteu tetep lahu ka abdun naon lazatun kangeunahan illa fi munajatihi kecuali dina munajat ka Allah wala rohata jeung eueuh kasenangan ila fi muamalatihi kecuali dina muamalah ka Allah pasoro mangka jadi naon rojauhu rojana ieu abdun syauqan eta rindu sono wa mahabbatan jeung cinta wa khaufuhu jeung jadi sieun ieu si abdun wa khaufuhu jeung ari sieuna si abdun ta'ziman eta ngagungkeun wa haibatan jeung ajrih jalma teh aya 3 nu kahiji cenah ceuk musannif aya anu betah ngarasa ngeunah dina munajat ngarasa senang dina ibadah ka Allah sehingga ku akibat senang dina ibadah betah dina munajat tertanam sifat roja dina dirina sono lamun lila teu munajat teh sono lamun lila teu ibadah. Nu kadua wa abdun jeung kadua hamba layak manu anu teu ngarasa aman ala nafsihi kana diri na abdun minat taqaudi tina diuk
anil ma'murati tina pirang-pirang nu diparentah. Warukuni jeung condong ilal mahdurati kana pirang-pirang anu dilarang. Waladzi jeung ari anu yan bagi anu pantes ieu ladzi lihadal abdi pikeun ieu hamba eta istiwaul khaufi sarwana khauf warrojai jeung roja hatta yakuna saingga bukti ieu istiwa eta kajana hayito iri saperti dua jangjang manuk. Wa qala sareng ngadawuh Nabi alaihi salam, laujina cek Rasul lamun ditimbang naon khauful mukmini sieuna jalma mukmin warojauhu jeung ngarep-ngarepna mukmin la tadala yakin akur ieu khauf jeung roja wahadza halu jeung ari ieu tingkah wahada jeung ari ieu halu aksaril mukminin eta tingkah kalolobaan jalma mukmin. Terakhir wabdun katilu hamba qad golaba anu nyata ngalindih alaihi kayesi abdun naon at-takhlitu nyampurnakeun amal wastaula jeung ngawasa alaihi kayy abdun naon at-tafritu gagabah dina ibadah tafrid gagabah dina ibadah falaiku mangkari nu pantes bi kayy abdun eta golabatul khaufi ngalindihna rasa sieun alai kasi abdun lian zajiro supaya eureun ieu si abdun anil maasi tina pirang-pirang maksiat illa indal mauti kecuali nalika maut payan bagi mangka peryogi naon ayakuna yen bukti naon rojauhu rojana si abdun goliban anu eta nu ngalindi ala khaufihi kana sieuna si abdun wa qad qala sareng nyata tos ngadawuh Nabi alaihi salam la yamutu teu pati-pati maot saha ahadukum salah sahiji ti aranjeun kabeh ilahwa kecuali ari ahad eta hasanudzonni sae sangki billahi ka Gusti Allah wallahu a'lam bishawab. Rabbana